ieu mah wajhun ieu wajah kalapot berminyak teu paruguh ieu aduh Gusti panas deh papanasan deh nya. Nah ayeuna simkuring nuju aya di mana ya teh hilap deui tadi teh baru Rontoga itu nama pokokna mah. Nah ayeuna mah di dieu heula nya di ka dieu heula soalna ieu batena tos lobet nya. Nah, salar sama hoyong keneh jelajah ka palih ditu tuh ka mana itu tapi lantaran baterena lobet sareng panas kacida tapi ieu anginna ngageleber kieu alah nikmat Gusti ieu nikmat mana anu kami didustakeun ya ya Allah kampunten nya astagfirullah pokona mah urang teh seueur dosa nya tapi heueuh nikmatna ieu kehidupan dunia orang poho karena dosa lain cara mahnya ngingetan diri sorangan tak endahna teh ieu kampung di Pakenjeng Garut Selatan teh da ieu terkhusus desa Sukamulya kampungna naon teh kampung tadi nya kampung naon aduh limperan ieu siga aki-aki dulur padahal mah usia teh encan aki-aki teuing nya aduh ieu mah sakitu we heula nya dulur ti abdi siapunten ya kurang maksimal tadi teh bade komunikasi sareng warga tapi can pede aduh aing iraha pedena ieu ya iraha pedena kuring ieu Gusti can pede teh HP-na sanes phone mah pede lah kayak gitunya lah ieu angin semelilit ieu rek kumaha atuh dah sanu rek nahan kena rambut tepi ka kieu aduh sanu rek nahan ieu angin geus kieu ye jalan heula we ngan leueur ieu teh jalan naon we leueur licin intina mah jalanna licin seueur naon ageun keneh saina ka kalih dieu ageun keneh bos sobat lamun geus kieu sanu rek nahan ku angin wae teu katahan lah pak gitu pacok ibu mana ibu Ulan abi di Cibunar
mohon sawah jambu caket tuh